Ananda Adipto Hadi anu mana anjeunna salaku ketua pelaksana acara haflah madrasah Tafusadah anu mana mantena parantos ngadijikeun maksad sinareng tujuan di ayakeunana haflah madrasah Tafusadah ieu. Atau mal sekarang di sahur ayeuna kurang teraskeun wae kana sambutan. Anu kedua nyaeta insyaallah sambutan ieu bade didugikeun ku pimpinan Madrasah Batu Saadah anu teraskeun kana tawasul nyaeta ku pangarsana Akang. Waktos kalian tempat mangga nyanggabeun. Sama ada katengahan tuh kode dia itu katengahkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Al-ayat. Alhamdulillah hadirin sadaya urang sadaya dina ieu wengi dikersakeun ku Maha Kawasa biasa ngaringan puluh ampak jauh. Mudah-mudahan urang sadaya ngaringan di tempat sing laras-laras aya dina karidok manten. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke, salawat jeung salam diaturkeun ka panutan urang sadaya yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, ka kulawatina ka para sahabatna ka para tabi'ina jaga langkung mudah-mudahan urang sadaya khusus anu ngarumpul dina tingkat sing kenging syafaat anjeunna ayeuna di alam dunia semua kena jaga di akhirat. Amin ya Allah. Oke, sadayana diteraskeun kana sambutan. Oke, di antawisna panjenengan urang hadorohanana urang tawasulan heula, urang hadiahan heula ka sepuh-sepuh urang sadaya anu parantos manungka urang sadaya. Dinantos pamintan urang sadaya oge ngagaduhan nasab akan turunan anu parantos nuntun urang sadaya. Di antawisna urang masih kana hidup tiasa kene ngadamal kasayang, tapi anu kasmarawatna teu tiasa ngadamal kasayang. Kajabi tadi anu ya di antawisna di kemungkinan urang rohani. Mudah-mudahan baik aranjeunna di alam kubur teh sing teuing maghfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oge di antarana sing dicampadakeun dina kuburanna, oge di antarana sing dicampadakeun dina kuburanna. Mudah-mudahan baik di antarana panginten rasana saturna urang sadaya teh sing direbetkeun ka jami-jami anu bakal kami siksa warga. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa kirami sayyidina Muhammad. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ثم إلى أربعة سماوات وعما الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ثم إلى روح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والصالحين والصالحين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض إلى مغربها من يمينها إلى شمالها برها وبرها هذا المقام الذي تقربها ولا أقصاها من يمينها إلى شمالها شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى اللهم اغفر لهم وارحمهم واعفهم واعف سيقول الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله ونحن على ذلك العالمين اللهم صل وسلم على أجمعين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي حمدا يوافي نعمه مجيدا يا ربنا لك الحمد بذلك وجهك الكريم من سلطانك اللهم صل وسلم على وتقبلنا بها جميع وتباركنا بها شفاعة اللهم تقبل وصل khususan di ahli kubur minal muslimin wal muslimat wa khususan Allahumma
wa akrimujillah wa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil rizqi wa salamatan fil maut Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, mudah-mudahan wae osan urang sadaya berkah sing kuping ku Allah Subhanahu wa taala. Maka doa aya dina pangijabah Allah Subhanahu wa taala. Oge di antara wisna pangitan ngaturkeun nuhun para hadirin sadaya khususna pangitan sepuh-sepuhna barangkali anu parantos ngadeudeuh ngarojong kana terselenggarana ieu acara. Anu mudah-mudahan bae di antawisna khusus di antawisna barangkali anu dititipkeun ka akang di dieu mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dijadikeun mudah-mudahan barangkali anu saleh-salehah amin ya Allah. Oge di antawisna mangrupikeun nyebarkeun kewajiban kami orang sadaya da ada salaresna mah ngadidik kurang kali sinam bisa maca Al-Quran teh sanes tugas akak sanes tugas mantri. Jadi di antawisna tugas nama tugas sepuhna indung jeung bapana wajib magahan anakna cina bisa maca Al-Quran wajib teh apamana di antawisna teh biasa nya insyaallah di antawisna akang mesti keneh narima ada tempat mesti keneh gede. Insyaallah di antaranya sakali deui di antarana niat tujuan oge cita-cita akang di antarana akang di antaranya di rek letak murang kali atawa budak-budak anu soleh di antaranya mudah-mudahan bae di antaranya panten secara dukungan mah insyaallah panten di sepuh-sepuhna panten jurungkeun barangkali urang sadaya teh kita ngawas di antaranya ka dieu. Insyaallah panginten di dieu da barangkali panginten ngabantu karena melajari barangkali insyaallah siga atuh di antaranya panginten sing acara siga panginten rupina cekap sakitu wae di antaranya secara sakadar penyambutan di antaranya mudah-mudahan baik di antaranya di acara teh sing dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala oge di antaranya mudah-mudahan mah ulah katurunkeun hujan kudu maha kawasa teh. Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akam wa dirah wa butunul awdiyati wa nabitis sajad Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akam wa dirah wa butunul awdiyati wa nabitis sajad Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akam wa dirah wa butunul awdiyati wa nabitis sajad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.